Lebay maneh mah. Pantesan eueuh di ngomongkeun cupu. Lebay kita bi. Nyaho truk ge gandengan nah maneh susoranganan dasar cupu. Mereka mana nih? Kemana we meni kepo? Nah, neng kepo teh, abi mah terang. Eta kepo teh nu paranti kuramas manya teh apa? Hah, cupu. Hayo neng, menyiapkan gua. Ups. Rek dijajabkeun kunaon? Rek make sendal, motor ge teu boga. Sorry yalah, da lempeng. Terus Neng, bade ka mana? bade ka payun Ayo atuh ku abi diantarkeun kana motor. Nya hayu atuh Nya cek abi ge boga motor RX mah babari ka awewe. Haha, dasar cupu. Kemana eta barudak ranking teh? Dek arulin ke mana? Keuing eta. Kumaha saya kabar can? Can aya. Cenah dek ngaring dek kopda ranting di kamar. Oh, jauh meureun ah. Jiga nama. Kumaha nang saya can motor ranking teh? Wah, can meunang euy. Maraha keneh. Wah, atuh. Dek nangan harga nu sabaraha? Anu harga nu murah we. Ari budget sabaraha? Aya teh ge jual sampe, jadi aya ya mah ladang sampe. 2 toronton lah. Hah? Kiraku saduit eta tua toronton kitu. Oh, udah. Kumahaon? Nah, ini itu barudak teh main lamun geus meuli mana dek asup ka produk mana? Barudak mana we masa aku mah diajakna. Tuh. Geus saya mana ka barudak urang atuh. Itu kucerit kunaonnya? Guran. Trit. Kunaon ai maneh? Ka dieu atuh. Kade. Aya naon atuh ai maneh bulan urang. Urang teh nyeri hate. Sok ka dieu asup atuh, ka dieu aya. Urang ngobrol we ka dieu. Ai maneh naon atuh make jeung jalan dieu. Urang teh urang. Aing keur mah nyeri hate eta atuh aya. Cing tulungan atuh. Kumaha ieu teh carana euy? Sok diuk di dieu tah. Atuh sok. Ari maneh kunaon make jeung ceurit? Tiga budak wae. Gieu urang teh euy. Urang teh hayang ka awewe tadi teh nya ai awewe kurang teh ditanya. Ai pek mana teh ka urang teh ka kumaha siga nu sedih ka nolak. Tah urang teh pangbejaankeun atuh kumaha euy carana urang hayang ka awewe teh euy. Supaya kos sepatu lah gitu payu ka awewe. Oh, mana teh yang ka awewe? Nya pantes we, da maneh mah ulin ge jeung budak. Oh, mana teh yang kul juga urang? Gampang atuh. Tinggal merubah penampilan hungkul lah. Oh, gitu eta teh. Jadi urang teh ulah ulin jeung budak. Tah kumaha carana atuh urang teh hayang ciga kos maneh tapi karesep ku awewe atuh bejaan lah. Tah, maneh teh lamun hayang payu ka awewe, kahiji kudu bisa ngarobah penampilan, kadua kudu loba duit. Oh, gitu eta teh nya. Terus kumaha tuh carana urang hayang menangkeun eta teh kabeh? Bisa ngarubah penampilan jeung loba duit teh kumaha atuh sok bejaan lah carana urang hayang geus kitu. Kudu gawe tah lamun maneh geus boga duit loba, tah engke si awewe nu dipikayang ku maneh teh bakal malik ngudag ka maneh. Oh, nyatu aya kitu mah. Abi atuh rek ngiring ka ditu we ka Sumatera. Da dulu loba di Sumatera sugan we atuh bakal bisa ngarobah nasib jeung loba duit pokona mah bisa membalik awewe di mana we ayana. Nya atuh aya kitu mah tur nun pisan nya ngabejaan abi gitu nya. Amun ke abi tos beunghar ku abi pasti datangan deui ka dieu hatur nuhun pisan. Oh, nya sok atuh. Kade di jalanna titi DJ nya. Titi DJ? Naon ai titi DJ teh urang mah teu apa. Dasar ditupu. Tinggal ini tah. Ini. Oh, teu apa tuh geus urang baliknya.
Sayang, kamu makin cantik aja hari ini. Oh sayang. Atuh ay kamu kenapa sih? Oh maaf sayang. Iya tuh bos. Sini atuh sayang. Duduk Iya di tuh atas. sayang. Yang apa bedanya kamu sama ujian? Emang apa sayang? Harus sama-sama diperjuangkan untuk masa depan kita. Kalau begitu aku sayang. Oh maaf sayang. Aku nggak sengaja. Aduh, bentar ya yang. Ada WA dari ayah aku. Iya gak apa-apa. Aku disuruh pulang. Oh iya pulang aja gak apa-apa. Aku mah sendiri aja happy. Beneran nggak apa-apa? Iya gak apa-apa. Oke deh. Ayo, dadah. Dadah. Ah sialan, nak ditinggal pergi gue. Gue mau berduaan sama dia. Dia lah pergi. Duh kenalan kieu nya tempat geng. Heeh. Genahan kieu santuy ya. Jika aya awewe tuh geulis ah. Saha? Teuing. Karena on mana di dia? Nis we. Cing kadela sakeudeung aya pi obroleun. Ayo pi obrolan naon? Rek ngobrol naon? Awas satu orang hayang diuk. Awas satu minggir. Emang aya naon? Iya. Mana orang Labuh ambil di dia. Nah, orang mana nolak si Ucrit? Nya heueuh we dah si eta mah naon? Ih telepa. Badan cupu. Tebogan motor. Enggak banget. Mana karunya si Ucrit kanya nyerian, ayeuna wa tempikeun ka merantau jauh. Nya terus naon urusan jeung urang? Kade ah, jadi awewe mah ulah judas. Isi menyesal ke akhirna. Aya geus we urang mah rek balik teu penting ieu. Kadia tuh mana pindah diukna pindah deui ka dieu. Oh syukur. Keun ngerang kege bakal karasaeun awe kitu mah. Orang mah lengit motor teh jadi segala panas pikiran, panas segala hati. Ayeuna mah mending nelpon si cinta. Si sayang telepon naonnya. Halo, Halo sayang. Ada apa? Ih, ay kamu. kamu ker di mana? Aku tadi di rumah. Ka dia atuh. Ku abi di dagoan di dia. Hah? Ada apa emang? Iya habis nungguan tadi. Ya aku tarik belanja make up. Tapi duitnya kamu nya aku kadinya Sok ayeuna atuh ka dia. antosannya sayang. Lieur. Yang mana kunaon? Pakai jembu boleh gitu. Ieu teh panas hate jeung panas pikiran bari hareudang. Matakan ge ayang miis di dieu. Kunaon atuh? Ieu motor leungit. Naon atuh aya motor majang naon ujang. Mending geus we ayeuna mah urang. Atuh yang si atuh yang. Atuh kumaha? Da geus kamu si bandek mah. Hei, dengekeun da urang teh bogoh ka maneh teh cuman kana motor. Nya ayeuna mah geus maneh eueuh teu boga motor nya geus we urang putus. Ya atuh yang kumaha atuh? Yang palamut peang.
Intan. Abi teh bade curhat. Oh, pada curhat naon? Soal tuh cali kali ya? Cali dia. Kan orang teh karek putus jeung si Ramdan teh. Oh, emang pedah naon? Kan motorna leungit atuh maknya we bobogohan tanpa motor mah. Teu geunah. Dasar mana mah cewek matre. Woi, salah itu motor halus ah. Oh, salah we. Kenal Nul. Menuju naon ya? Saha euy eta euy. Siapa teh euy ka urang? Siapa teh? Manya baheula. Urang teh anu tah di tempat ieu pisan urang ditolak ku awewe. Asli urang mah. Aduh, eta teh si Ucrit teh ya geuning. Anu baheula ku abi dibully. Nah, ayeuna jadi ganteng. Jeung bawa motor deui. Jadi bogoh. Kira kumaha eta apa ka urang euy? Wih. Kela. Asa wau. Nah, jadi maco ayeuna mah aduh. Si Kucrit. Crit mana Crit? Oh, mana Crit? Aduh, oi. Gila mana euy geus boga motor alus. Penampilan beda. Alhamdulillah euy pan urang kana maraneh teh ya. Oh. Jadi urang teh termotivasi urang jeung urang nyaeta kanyirian ku ji awewe teh euy. Anting di mana urang teh eta awewe na ayeuna. Sampura baheula abi ngebeli pak. Ayeuna Naon maneh nya? Oh, nya. Oh iya, we teh nolak urang teh. Tapi teu naon sok we. Emang kabogo maneh mana nu boga RX kayak bangga-banggakeun teh kumaha teh? Ka mana ayeuna? Tak ayeuna mah. Jadi awewe itu entong sok lah, entong matre. Entong sok nempo kumaha jelemana. Beda ieu cupu kumaha, tapi kan ngaranna jelema mah aya timpal balikna, aya kadang di luhur, aya kadang di handap. Tah ka jelema kudu kitu. Ulah sombong lah. Kenaon sombong kitu, lamun disombongkeun anak. Terus kumaha atuh amun ayeuna bae jadi kaboga. Hayang jadi kaboga abi? Teu naon ditarima. Tapi boong. Sampura. Sayang lah, kurang baheula nyeri ku maneh teh ditolak sampai ka dihina-hina. Ayeuna maneh sambil kitu minta maaf kalau sorry nya ke level ke laut aja loh, cewek matre. Ayo Lur, berangkat. Yo. Dua, tilu. Nah, maneh teh lamun hayang bisa kitu kudu gawe kira 2, tilu. nah maneh teh hayang Tilu. Kudu gawe tah maneh teh kudu bisa ngabuktikeun ka awewe anu dipikah yang ku maneh teh. Tilu. Ayeuna naon? Ayeuna naon? Depan di dinya posisina. kalau aing langsung dieu ka dieu kumaha tuh balik Tilu. posisi kan langsung tadinya mana Tuh, stop. Jelas naon.
Ya berarti orang lamun rek dilangsungkeun mah